17 Agustus tahun 45 Ki, ieu teh kieu Ki. Nya ieu diajar. Abdi gaduh yang pelengan hoyong ngolah vokal, diajar ngolah vokal tapi dina rupa-rupa celom kurunyun ari anclom sok muru. Inggih pundika buka pangrep ngadep ka dia purwa sinengi. Siap. Ye. Ayeuna kana sorok rada sedih. Mohon inggih pundika buka pangrep ngadep purwa sinengi. Bentennya. Tes apa sih itu deh? Ngajaga di Temalan. Ret sora tarompet hayu batur digawe yuba barengan sanapas Kenapa? Purwa mantra winulan sosro tinggantia pamutus ing cinari ita kan beunang sanapas kada uninga para dalang sareng para vokalis sami sadayana oge tina pengolahan vokal mah wayahna teu sarumpaka oge teu dua rumpaka oge sarumpaka atuh sanapas Tapi Ki nya upami langsung disuruhkeun kana lagu mah rada nya kumaha nya? Nya rada sesah gitu nya. Sesa oge pami teu biasa. Ya, Tapi dengan asahna karena naon teh metode lagu? ngalatina teh pami ngojay, lep tahan napas, menit, ceku deui. Lep tahan napas deui, pecek deui. Lep anu katiluna ngagorowok. Misalkan corona. Nah, gitu tidak jero cai teh bae. Wah iya mah korban lockdown. Lockdown cukup deui anu kaduana nyingka lockdown wae ye Acara Bararato. oh gitu bae nya Gitu cara nyambung. nama udang pada saling bae Ada. terasa deui kena alok teh bae Ada alok. anu alok anu kaduana kieu pamutus ing cinarita tungtungna cingalakur cingalok teh jaga teh cing jalujur cing aricus cing racingeus hirup kumuh sauyunan gotong royong babarehan babarengan Nah gitu. Alhamdulillah jadinya ieu teh. Tapi Ki ari eta upami misalkan kan kekawen nah dominanana tina agem. Agem teh pados tina tetekon 12 padalangan teh yang tersebat kawiradia. Kawiradia teh anu nyanak aurana benten energina. Cobi ayeuna benten kieu. Ka Gusti abdi nyalindung tina pirang-pirang panggoda setan nu mawa laknat. Ayeuna betenkeun sareng kawiradia anu tiwalinya nya. Inggih pundika buka pangrep ngadep purwa sinenggi. Aurana beda. Aura. Nyanak auranya. Pami tahun mah topol teuing. Ya. Ai biasa teh mah asa kumaha. Dina wayang mah aya panca curiga tetapi panca es silip teh simur sinir siloka sareng sasmita. Panca es teh sebutna panca curiga. Panca curiga. Di bulan Bueta nya. Eta narik napasna ge pinten-pinten benten meureunna nya. Benten Nyanak napasna tina naon. naon. Nyanak sorana gitu. Aya nu dia Brahma, aya tina dada gitu. Dina beuteung mah benten kieu. Inggih pundika buka pangrep ngadep purwa sinenggi. Tina dada mah
ada pondok ka Gusti abdi nyalindung tina pirang-pirang panggoda setan mawalana terhadap pondok. Oh, Mas kan langkung panjang mah kada dia Brahma sareng dada kada bersamaan. Anu diatur tina tikoro di dieu. kita biasa dianggap dina kidung mah kan kidung Biasa kidung sok pararanya nya da kidung oge pan sinen. ya. Ayeuna sinen sareng pesinen anu ngabawakeun juru kawih nya. Mohon. Lompat-lompat ka sinen juru kawih disebat. Nah teh benten sareng Tamang Sunda. Nah, nya beda. Carana. Cok ayeuna lagu ieu engklak-engklakan kumaha teh? Gunung tanpa tutukan. Eta Temang Sunda. Temang. Dan deui aya sareng popsina pesinen anu lagu ieu Kamu hidup. Batrawali. Matrawali. Oh. Mana? Hariwang 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 nu geulis midang kairut jajak kandang. eta sinen pamina janten tatak gitu nya. Atasnya Pami Namang Sunda mah lebih dalam deui. dalam deh. Kan eta mah anu sami mah cara teknik pernapasanana. Ya. Sareng mawakeun rumpakana. Aya kadang-kadang penyanyi teh kieu atana pidalan teh inggih punika buka panggung rep ngadep urwasi nanggi bisa disgagap eta mah. Dacan uningan Teh nya emang bentennya pisannya sebagai ngelangkungan ka para seniman seniwati seniornya namun ieu mah bagi-bagi bagi-bagi sharing. nya aun eta mah awan sareng kirangna mah restu tidak taladoran musim kuring gitu. Gitu. Alhamdulillah serbi. Ras biasa jejorowokan tetapi sering jejorowokan di pagunungan. Oh ngaruh jadi Di Mumungang. tapi ki ari adli mah nya aya gitu aya anu ngawartos jejerokan teteh ngarusak kana kita suara. Itu pemilih atur mah. Pemilih jerok, sajerok-jerok namanya nya rusaknya. Model kieu ya. Pemilih teu diatur mah tanapi anu ngarusak mah kieu. Jalan aja. Wah, itu ngarusak. Itu takkan Doni. Anu ngarusak. Jeung eueuh anu nangapna ge atuh. Ujar hingga nu nangapna tetangga oge maledogan. Ka kitu bae nya. Anu oge Di parang teh nu nyeri waos teh. keur mah nyeri huntu tidak aya teh aduh. Pengadenge sorak itu garebek. Alhamdulillah cenanya aduh. Sasieun sabeujeun lah. Samun. Ye nya ibaratna nya nyiar nu gede tina papadan nu leutik. Ibaratna tina hal-hal anu leutik. Ya anu kieu ya hal leutik tapi berpengaruh gede. Oh, Berpengaruh gede. Seperti penarikan napas. terus dina posisi nyanyi antara pieu teh ulah ieu ulah teh ulah bongkok. Margi ieu pengaruhna ageug pisan. Mudah ayeuna puntennya pangarsa Abah Asyed kunaon kenging jantung lantaran kieu wae. Oh, di eta ieu. Nah, kieu wae Abah Asyed mah sareng baugan. Mohon. Benten seri deui sareng Abah Sunaria. Ai Abah Asyed mah kieu inggih punika buka pangrekadep purwasi nenggi. Kurang kana apa? Mohon. Tapi Abah Sunaria mah kieu inggih punika buka panggung rekadep purwasi nenggi. Panjang. Karena goongna ayeuna carana di Mumungang Jojolowokan terus yoga senam yoga Anu khusyuk teh gitu. anu sabaraha jari tah pemain tiasa mah 10 jari anu teh Nya disebatna teh. anu masih kena tahap diajar mah 5 jari set
Oh. Bau. Tah Insya Allah banyak gitu. banyak umur. Panjang umur. Moal ponok napas deh mah panjang umur. Wah, apa? Gitu ningan tips nanya ngalatihna ngabiasakeun dirina ku sapertos kitu. Teknik nama. Salah sahijina. Salah sama gampil ya. Ya. Namun anu hesen teh naon ku males, Niat ku teu rutin. Pame rutin mah insya Allah gitu nya. leres sih. Ngarutinkeun ge Abdi salaresna kapungkur gaduh agenda 2 mingguan sakali renang leres di kapungkur. Nah, 2 mingguan sakali teh renang kapungkur mah. Nah da ayeuna mah ki kuat buka ka Korea. sareng deui barengan sareng lapan jalala anu karasa kusik kuring segala panyawat teu aya teh ku tahan napas dilebet dina jantung antara dina hate teh ku lapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Terapi pami berat deui mah ku Allahu. Insyaallah sadaya teh aya. Aya panyawat maka kasih gelar salian di pecetan ieu teh nya. Sadayana tina cingir ge sae pecetan anu pernapasan mah. Mohon. Model anu melenting pisan lagu Melati di Palasari. Sok kataji Melati di Palasari. Anu jadi sisi cai itu kuneta janten insya Allah gitu hanya mau ke pasaran Entong jadi kan ini restuak dari Saya. bisa kita Saya. renting alita kian bisa neta ya ibaratna mah cenah kana calungnya eta ieu non disebutna teh Ya. kan hari Mataram nembe teh kana Name nya sorok name mah oh sorok tapi nyelengkingnya ki nyelengking tila dami sokataji Melati di Palasari tila dami eta lah jadi kabayang urang teh dieun bari sedih gitu nya papangi jeung si Malati gitu di Palasari jalan radio sok ka Banjiran pan waas teh hideung caina waas ayeuna mah henteu nanti teh nya rumeuk mohon mah ayeuna teh eta mudah-mudahan sing janten panglipur kana kalbu pambeberah kana mana pamatri kana ati Amin. tebatan mukut kabingung masih kena corona dah nu nanggap masih kena eueuh masih sarang cuk aya jadi harga Jadi Mercedes harga Mercedes usaha nya we aya di market ya mohon di bos dadan Bos Pragerja Dadan. Jatiluhur Gerja Mercedes pilih meryogikan Hati kepingin. sweaterna sareng ieuna sareng kaos wayang Oh. golek nama dia we takkan nomor dia Tah, biasa. nomor abdi tah sareng Arobi biasa mohon biasa ya asli di Giri Harja asli di Bos Dadang bos dadan kita iraha senah pada nyanak ka Kuningan Kuningan mah Mang Dadang mah ieu wae nya Ya. mangungna teh disebatna teh pabeasa biasa tiga pungkur di zaman bahasa ge Bahasa. ngaku aja we Ngaku wayang. ini nguregkeun ngaku aja Kuningan mah alhamdulillah senanya namanya teh parantos senanya dina teknik ngolah vokalna kumaha cara ngalatih ngolah nafasna terus tehnya bentena dina pernapasanana dina perut sareng dina dada teh kumaha Mohon. gitu. Alhamdulillah ya parantos cenah kaafiatur kumaha pilih aya naon-naon mah painten koreksi we saran-saran sareng ieu tah kitu mohon da Ya, oke masih kena jalmi Ya. masih kene heuna ku tunggu tepat kalumputan tengah tepat kelapatan semenit ganti saja berubah janji soalnya lanjut mereka pakai isu itunya Abi aduh resepna teh sareng reng-rengan di keluarga besar Giri Harja teh kieu
Digupai. Anu pilih palai anu diajak mangga sapertos hidalang dede sareng hidalang sanesna jadi kontea ikanha tibana rasena profesi dina dalang tapi dah nyebatna masih tetap we diajar keras eta abdi mingkareusna di keluarga besar Kinarja jadi marti cepeng papagon Abah Asep salami di rumah terus diajar better late than never ya tidak ada kata terlambat jantan iya oke motivasi Arobi nya mudah-mudahan jantan iya amin biduan amin amin karena ka paling angin ka koncara mancanegaranya amin aduh atur nuhun pisan iki sami duh ieu teh seueur pisan ieu nanya wah tiasakeun khusus kanggo kepalawan Kisadaya cenanya pilih aya koreksi atau napi masukan tiasa wae di tulis wae dina kolom komentar atau tilkoge khusus kanggo kepalawan Kisadaya pilih aya minatna dina pakaian dikiri harja messages tiasa wae dihubungi ka nomor telepon anu aya di bawah ieu alah itu geningan Arobi alhamdulillah atos Stefan atos umat tila itu permian saleste solonya mohon pamitan sanes masalan atur nuhun pisan tiasa dipanggil deui mohon pisan epot san epot mohon ayo bulan wilujeng cepang tong hilang di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios pangapunten dina samurai kalalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.